Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara ngeunaan informasi mengratus imah di leuweuk Cingised Kacaahan baris didugikeun dina midangna warta danget ieu dinten Jumaah Minggu 14 September 2018. Pamiarsa, sim kuring Risa Aprilia anu baris ngadugikeun warta salengkepna. Mangratus imah di leuweuk Cingised Arcamanik Kota Bandung Kacaahan balukar walungan Cironggeng Limpas dipoe Salasa sore kamari tepi ka poe Rebo isuk-isuk. Eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna warga teu bisa ka mamana dumeh eta jalan masih diblokir ku panghalang tina kai jeung dreuk. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 cm. Satu tas petugas dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin pompa. Najan caina ngorotan, kegiatan warga di leuweuk Cingised Arcamanik Kota Bandung masih kateg. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjug ka paimahan warga masih diblokir tur ka keueum. Sawatara kendaraan ge jalana kapaksa muter. Tur dipahing ngalalar ka paimahan warga nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu ka keueum mimiti meresan imahna katut harta bandana. Warga Cingised Arcamanik Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng nu kiwari geus deet. Eta caah masih ngeueum sawatara imah warga nu dierong tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah tanggul walungan Cironggeng fungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum mangratus imah warga di Cingised Arcamanik Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malam Rebo balukar walungan Cironggeng limpas satu tas hujan gede narajang ka eta leuweuk. Pamiarsa, sakitu warta nu tiasa kapidangkeun dina danget ieu sim kuring Risa Aprilia sejak amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.